Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Wasaro itu tayamumi jeung ari pirang-pirang syaratna tayamum eta khamsatu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara. Wujudul udri kahiji ayana udur. Bisaparin kalawan lempang lumaku au marodin atawa kalawan sabab gering. Waduhulu waktu sholati jeung asup waktuna sholat. Watolabul ma'i jeung katilu nyuprih cai atawa butuh kana cai neangan cai. Wata'adur istimalihi jeung udur nganggona eta cai. Wajihi jeung banget butuhna kana eta cai. Ba'da tolabi dina sabada nyuprih. Waturabu jeung taneuhna eta at-tahiru anu suci. Allazi anu lahu eta tetep pikeun eta lazi gubarun ari apu. Gubarun ari kebul. Fa in khalato mangka lamun nyampuran hu kana eta gubar naon hisun apu au romalun atawa kesik lam yazuj mangka henteu meunang eta tayamum. Jadi dina ieu pasal teh rek nerangkeun tentang syarat-syaratna tayamum. Naon bedana antara syarat jeung fardu atawa jeung rukun. Ari syarat mah kudu leuwih aya ti heula daripada rukun atawa fardu. Ari fardu mah ayana teh ketika urang geus prak pigawena seperti atawa rukun salat. Tah rukun salat mah engke we ayana teh kenalika dilakonanna teh nalika urang keur prak migawe salat. Lamun syarat mah samemeh nana oge samemeh prak misalkeun salat tah eta teh kudu geus cumpon syarat. Tah ieu mah rek nerangkeun tentang syaratna tayamum. Berarti ketika urang rek tayamum teh ieu syarat anu 5 da syaratna tayamum teh aya 5 mangka ieu anu 5 kudu geus aya samemeh urang tayamum. Mana nu 5 teh? Hiji wujudul udri kusabab ayana udur. Tah pek pigawe ku urang tayamum hiji udurnana teh imma ku sapar. Sapar teh urang keur lelempangan di jalan kulantaran misalkeun hese neangan cai ka itu ka dieu daripada maok cai nu batur misalkeun. Maka pek wae ngagunakeun tayamum. Au marodin atawa keur gering. Tah maka ketika keur gering anu henteu bisa nyabak cai lamun teh mah ieu teh keur gering teh sehinggakeun geringnana teh ulah nyabak cai. Lamun nyabak cai misalkeun matak borolok kulit maka pek ngagunakeun tayamum syarat. Watolabul ma'i jeung nyuprih cai. Dina sabada asup waktu teh binapsihi au biman azina lahu fi talabi payatlubu al mu'min lihi waribki paingkana munfaridan nadron. Tah ketika geus asup waktu teangan heula cai mun kira-kira bener-bener teu mangih cai. Sakira-kira misalkeun mun neangan sampai ke jam 5 oge teu matak mangih cai moal matak mangih cai. Matak pek misalkeun tayang wa ta'adur istimali aya cai mah kan lamun dipake matak naon matak morolok kulit misalkeun awa iwaji aya cai mah ngan saeutik saemer mahi eta oge dipake wudu urang teh kan kacet urang minum rek kumaha ieu misalkeun da banget butuh kana cai atawa urang boga hewan boga sato boga doma boga eme boga sapi. Ari sapi hayang geus geus engkak-engkak kan sapi sedengkeun urang rek wudu kumaha wudu mah teu tayamum bae pek cai bikeun ka sapi
hasan badat tolabi watu robu atau huru Allah dilaugu barun kali sarakan teh tanahna kudu anu suci anu ngebul lain falatau fitin awarin marun lam yajin malamun eta si tanah nu ngebul teh sacampuran ku apu atawa kesik lam yajuj eta mah teu sah temen